Ya kemana wae itu jelema teh. Wah, dago teh ampun ieu. Nah, di bala lumangan teh jam-jam teh. Kalau lumput gitu teh sih kan. Aing leuleus kitu tempat. Aduh, bumbu lapar itu mungkin deh. Aduh, Naon lapar? Yang di sebelah kue apa? Nah, Apa teh sebelah ngeunah di dia di mana nih? Aja, bisa sebelah ngeunah mana dia euy. Ayo ah, kirim ka dia kana wilayah. Sebelah wilayah. mungkin kan iya sih ada lah, iya teh. Lihat ya. Wah, aktif enak pisan ieu mah. Teh, aya sebelah. Naon euy? mie jontor ceker lah. Siap. Urang mah arek sebelah gue lah. Urang mah rek bicara komplit, Kang. Siap. Nuhun teh. Ampun, manfaat hade ieu. Can di harga sak ka ambus ieu. Ieu pada ngeunah ieu mah euy. Cik urang cicipi heula euy. Tapi ieu mah rasana geus cobaan geura. Wih, mantap. Lapar dari tadi sebelah kayak teh. Nah, sebelah mie gontornya. Tor. Melek Milan. Aduh. Urang tinggalkeun si aya pisan. Urang itu mah duit euy. Alhamdulillah. Ngeunsan beak. Da, dan belakangnya ada untuan atuh dia teh mending kini keluar kan emang. Lagi lah aing mah. Kenapa lah? Ya lah, bawa, baguan oh, bawa. Mau baraya sadayana, anu resep jajan kecil. Rasa jajan kak Korea. Menuna aya mie jontor. Nasi teo. Pokoknya komplit. Kade tong hilap, kade mie ya. Anu alamatna dan Masjid Al Barokah Cirapi. Kade mie ya. Mantap. Tong hilap, kan bedain milap.